Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, pamuka catut, pamuka basa, pamuka carita. Girang pengajian hormatan simkuring, nepangkeun wasta simkuring Didin Suwangi selaku wakil di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuningan badai nyanggakeun biantara dina judul ngamumule basa Induk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Puji sinaran syukur urang sanggakeun ka Allah anu Maha Ghafur, nu asih teu pilih kasih, nu heman taya hendatna, nu nyaah taya sudana. Kum kasakumna makhluk anu kumulit kumendang di ieu alam, di antawisna urang anu sa tutuwuhan sato darat sato cai, timimiti anu gede kanu leutik tur nepikeun ka alas jeung peledungna anu dipasihan rezeki, khususna keur urang nu dugi dagun ayeuna biasa keneh lumin jeung lumampah di alam pawanangan kalayan dina kaayaan sehat walafiat. Selawat sinaran salam munggia salamina dikocorkeun ka pangkonan Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina para sahabatna, tuh dugi ka urang sadayana anu tetep tigin tuhu minurut kana ajarana dugi yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Girang pengajian hormatin simkuring basa teh ciciren bangsa. Ieu ngandung paribahasa, artina yen bahasa anu dipiguna di ku hiji jalma tangsuna oge bakal ningalikeun asal usul status sosial eta jalma. Contohna bae lamun urang ngumbara, terus di pangumbaraan teh urang mapanggih jeung hiji jalma anu nyaritana ku bahasa Sunda. Tangtuna ge oge urang geus moal direk deui yen eta teh urang Jawa Barat. Sok komo lamun di pangumbaraan teh urang panggihna jeung urang Kuningan anu ngabogaan logat jeung undak-unduk basa anu beda jeung wewengkon Sunda Riana. Tangtuna oge urang bisa langsung nebak di mana Kuninganana eta jalma. Hadirin hormatan simkuring, urang Sunda ngabogaan dua wangun basa, nyaeta basa luluhu jeung basa Sunda wewengkon. Ari basa Sunda luluhu dipakena teh kurereana urang Sunda, utama nama ieu diantarana puseur dayeuh, pamerintahan, lingkungan resmi, jeung atikan-atikan di sakola. Ari basa Sunda wewengkon nu ukur dipake di hiji daerah, contohna bae di wewengkon Kuningan. Sok sanajan ngan dipimilih ku urang Kuningan, hamo ulah dilawarakeun, sok komo lamun dileungitkeun mah. Sabab eta teh basa Sunda wewengkon mangrupakeun kabungharan basa luluhu, tur mangrupa hiji ciri atawa identitas hiji daerah. Girang pengajian hormateun simkuring, kuring kungsi nganjang ka hiji daerah Pakaleraan di Kabupaten Kuningan, tepat nama di Kecamatan Cilimus. Waktu kegunung catur dina sela-sela obrolan kuring kadang ngarigeul sebab aya sababaraha kecap anu teu luyu teu sarua jeung basa di tempat kanjrek simkuring. Contona wae sok ageh mam jeung celem bae daan. Terus
eta China dina gendul. Maksudna teh kieu cenah. Sok ageh mam jeung celem bae. Nya eta sok enggal tuang heula lalauna sayur ngumpul. Terus eta China dina gendul. Maksudna nyaeta China tuh dina botol. Malahan aya deui kajadian waktu simkuring keanjangan ku babaturan ku sobat anu asalna ti Bandung jeung ti Garut. Manehanana ngajakan ulin. Hayu bin jang ulin. Ngan ku kuring ditolak sabab kuring keur menit. Eta babaturan kuring ngaringeun, ngahuleng, naon cenah menit. Are menit makan jam, sim kuring teh lain. Are menit di Kuningan mah menit teh kana sirah, cakakak we keduaan teh saradeuri. Di Bandung jeung di Garut mah cenah nu ngaranna kana sirah teh pieu tawa lieur. Di Kuningan mah menit. Tah kecap age gendul menit jeung sajabana kaasup kana basa wewengkon Kuningan. Sabab di luar Kuningan mah tara dipiguna atawa henteu aya sama sakali. Girang pangajen sinareng hadirin nu sami rawuh hormatkeun simkuring. Dina buku basa wewengkon Kuningan numutkeun katerangan ti kasepuhan simkuring Bapak Endai Sadari SSM. Di dinya kacatet yen Kuningan mibanda kurang leuwih 800 undak basa atawa basa wewengkon nu teu aya di daerah sejenna. Ieu teh ngebrehkeun yen Kuningan beunghar ku budayana. Sakumaha di luhur tadi tos disebutkeun. Yen bahasa teh ciciren bangsa. Mun leungit basana tangtuna oge bakal leungit bangsana. Lingua PAK mangrupa lembaga internasional anu ngokolakeun jeung miara basa. Yen bahasa Indung atau napi bahasa wewengkon kacida pisan pentingna pikeun ningkatkeun identitas lokal jeung ngageuhan budaya daerah. Sangkan henteu leungit. Disagigireun kitu dijentrekeun yen dina raraga ngadidik barudak di sakola sangkan barudak parigel dina ngagunakeun basa Indung. Pihak dinas atawa sakola bisa nyieun kawijakan yen basa Indung kudu dijadikeun basa panganteun pikeun barudak di kelas handap. Biar di kitu bisa oge carana sistem bilingual atawa wibahasa nyaeta diselang-sekarkeun antara bahasa Indung jeung bahasa Indonesia. Tujuanna nyaeta pikeun ningkatkeun sumanget barudak dina ngabandunganana proses belajar mengajar di sakola. Oge ngabogaan nilai kognitif jeung emosional nu bakal ningkatkeun hasil kagiatan belajar mengajar atawa KBM. Hadirin hormatkeun simkuring. Bahasa Sunda teh mangrupa bahasa Indung urang Sunda. Rek usaha deui nu ngamumule bahasa Sunda lamun lain ku urang Sunda. Urang ulah era nyarita ku bahasa Sunda. Sabab mun urang geus teu nirosea kana bahasa Sunda
tangtuna oge anak incu urang bakal moal kenal karena bahasa Sunda komo karena budaya nama. Ayeuna teu saeutik kulawargi Sunda geus teu ngawariskeun bahasa jeung budaya Sunda ka anak jeung incu-incuna. Zaman kiwari budak ayeuna leuwih kenal karena kabudayaan deungeun dibanding kabudayaan Sunda. Contoh hiji, baheula mah kuring leutik di sakola teh anu paling apal teh nyaeta gerak jaipongan. Bahasa ayeuna ieu bahasa ayeuna ceuk budak teh nu leuwih ngetren nyaeta K-pop cenah tarian orang Korea. Jeung tarian-tarian deungeun lainna ditanyakeun cing jaipongan teh gerak naon bae. Hampir 80% barudak teu apaleun. Eta nu ngaranna gerak jaipong teh. Cenah komo cek budak alaki bisa tepak mah are ngomong teh. Nu penting mah cenah ge pas dina gendang pedebak pak geunah cenah teu dijogedan. Salah eta teh. Justru urang kudu bisa mapatahan, mamagahan ka barudak. Ieu gerak jaipong teh kieu ieu asli urang Sunda nu kudu ku urang dibudayakeun, nu kudu ku urang ditingkatkeun. Urang kudu rojong. Dina kasamianana barudak ayeuna leuwih kenal dengan ukulele. Leuwih mahir dina gitar. Dina gitar barudak ayeuna leuwih parigel. Aya deui jimbe cenah. Nya emang dina waktu ayeuna sok dikolaborasikeun, sok dihijikeun panggaran teh jeung gamelan-gamelan kaum geuning-geuning Sunda. Mun ku urang ditrenan selain tindak alat kebudayaan barudak ayeuna oge geus teu lancar ngagunakeun bahasa Sunda. Maranehanana leuwih lancar ngagunakeun bahasa Inggris, bahasa deungeun. Urang ulah rek nyalahkeun ka barudak. Lebah ieu urang kudu ngoreksi diri, kudu introspeksi diri, kudu ngaca kana diri pribadi. Nepi ka mana urang ngamulai bahasa Indung teh, nepi ka mana urang nanjeurkeun kabudayaan Sunda teh. Ku kitunna urang salaku urang Sunda wajib miara bahasa Sunda, khususna di lingkungan kulawarga, umumna di lingkungan Tatar Pasunda. Girang pangajen nu dipihormat, pamungkas nu jadi catur sim kuring umajak kasakumna masyarakat kuningan bawirasa tuluy tumuluy satekah pola nyieun tarekah pikeun ngaronjatkeun jeung neudeun perhatian dina ngamumule basa Indung, khusus nama bahasa wongkon kuningan. Sangkan henteu lantis kuwanci laas ku jaman, jati kasiri ku junti leungit ciri tinggal cara. Maksudna jati kasiri ku junti leungit ciri tinggal cara. Leungit ciri kasundaanana tinggal cara-cara deungeun tah eta nu kudu urang mencegah. Rupina mung sakitu nu tiasa kapihatur saninten buah saninten di parapatan. Hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Cag urang teudeung dihandeuleun sieun
tunda nahan juang siang gesan sang peureun alaeun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun cap permios.